Ih, iya mah boga salaki nges 2 peting mantog-mantog ka ieu mah. Niat teh sih jadi salaki aing. Naon di imah teh nges eueuh nanaon-naon aja. Nges eueuh beas, eueuh uyah, eueuh mecin. Poe naon ieu? Sepi-sepi teuing kieu. Dompet kosong, majikan pasti guguru tuh ieu kade. Ah, ieu mah balik kudu ditelepon. Kan dewe. Halo Abi, Hami, dengekeun ieu Abi. Pokona balik kudu mawa duit. Umi. Hese geuningan ngalah duit teh keur usum koronus kieu mah. Pokona mah teh hayang nyaho, Abi kudu mawa duit. Kan Umi kereuneuh ieu. Pokona mah Abi lamun teu mawa duit, moal dibere jatah ku Umi. Kunaon sang diparuman itu ya Allah. Datang aja rezeki teh. Dasar laki teu guna. Aduh. Telepon teh. Nah, anyar ieu mah euy. Halo. Halo? Iya bener agen B4 B1. Heeh. Pak nagihkeun duit kanu ngaranna Rizal Taufik 100 juta. Kirimkeun we foto na jeung lokasina. Pokoknya dikirimkeun foto jeung alamatna lewat WA. Jelemana goreng, hideng, teu yakin bisa mayar. Teu bisa mayar bawa sekap. Siap. Yakin bener. Cek Cristiano Ronaldo ge aya bola pasti aya lapang. Rezeki mah mana sih? Luman kieu Rika. Naik kawin teh jadi deh. Itu kan lah. Penting kan ya. Enak Rika. Kumaha babaturan aing kayaknya lamun aing tiktokan. Amat kan penting aing tiktokan. Gitu nih. Alay di TikTok di. Arah aja kudu sampeurkeun ieu. Boleh kan? Pantes. Mana Rijalnya? Masang apa? Ramalnya? Tarik nanya kerja, mana buka hutang 100 juta lah? Utang. Utang nyaho. Dayang nyaho. Pokoknya nama maneh bayar ayeuna hutang. Cing karunya tuh mang. Urang teh mana anak yatim piano, teu boga bapak, teu boga piano. Akhirna amang kita bayar hutang ka urang. Kuy manaeun? Mang sing karunya atuh imah oge teu boga, kabogo wae teu boga, kawin teu jadi-jadi. Kira aku kudu bayar hutang ayeuna. Bedakeun ku aing geura. Aing mah teu butuh drama. Dayang nyaho, pokoknya mah ayeuna hutang bayar. Dayang nyaho, pokoknya mah bayar hutang ayeuna. Mahal atuh mang. Naon ieu teh? Ya macam-macam ka aing. Tuh ku aing. Ya mau kurat-kurat teuing. Halo. Ieu jeung agen B4 BJ. Duit beres ditransfer sakumaha. Misi beres. Oke, siap.
masih ingat kan ya mana kain? Ingat. Terus mana naon masanya kapain kieu? Iya, degekeun mata urang kitu ka maneh teh, urang teh poho. Hese, poho. Pohokeun maneh teh poho. Ingat teh maneh pas urang suka jarami dua. Ingat, makan aing keur basa mau cangcut di jeung mana ingat. Nah. Terus urang geuningan tanggung. Lesotkeun atuh lesotkeun. Kayaknya tong waka, kalau kan dilesot-lesotkeun heula ieu. Mana mah jahat. Kenapa mana ge genut? Mana jahat. Mana hideung? Cara nanya amane ke aing salah. Aing mau mohon tong dikukumaha. Ingat, urang teh teh geus beda. Mana teh geus rana, urang masih perjaka. Kumaha keluarga urang. Walaupun aing geus janda 7 kali, tapi hati aing teu bisa mohokeun anak. Ada yang awewe, kudu boga harga diri. Sakumaha maneh boga ka hiji lalaki, lamun lalaki nak mungeun mah. Maneh sing bisa ngajaga martabat harga diri jeung tahta kewanitaan. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Oi. Pak, Pak. Stop. Apa kecewa? Hah? Mbak, kita sama ya? Heh, dan mulai sekarang lo jangan gangguin kita ya. Awas ya. No. Sakit dong kamu bukan aja lo. Ih, ya boga salaki terus dua peting kebalik. Kamera lagi. Kamera tuh apa enak ya? Atau tayang nyaho pokoknya balik udah mau duit. Yunus. Mang ganti. Ganti. Oh, gitu.